Siap, mau mana? Di imah tinggali weh. Mari kemana tuh? Ke sore yuk. Kamana weh kepo. F. Apa sih pian kemana tadi Maya? Enak diharap. Amang urang neangan ngidul ngaler wetan aya di sawah. Baru nanyakeun bisnis randa. Weh, saya tadi mah itu tadi mah. Imah tadi urang neangan aya awe abang baik dewe ah. Abah sing pot aya di sawah amang. Ayo apa? Aya. Halus ente. Alah kita Spanyol mah. Halus. Urang karek nempo ge kos anjing capek teh kalau gituan teh mang. Beda we ngajeng amang eta mah ceng teh. Ya mah ieu teh ya meyakinkan tapi meragukan teh ya. Oh brut mang. Eleh lah gitar Spanyol bener mah. Glowing. Glowing mang. Tanda karek boga anak 3. Karawin kabecan. Terus karawin kabeh teh mah. Eta mah geus sayangeun di bener mang. Yang bener dikawin. Bener yo, Meng. Bener, eta ge ngomong we ka urang ge urang mah asal aya nu ngabener we gitu. Anak dan geus darewasa geus digarara we kabeh. Ya mah aya ieu teh aturan meyakinkan tapi meragukan aing teh ya aya. Guys, amang ulah segala loba pertanyaan pokoknya mah urang mah moal ngecewakeun amang eta barang bagus, Mang. Sok meyakinkan wae sih mah da. Amang. Empok engke urang dibere fotona jeung nomor HP-na. Kumaha, Meng? Ieu sarwatu jeung pamajikan aing. Mang. Jakarta ke Jepang, Mang. Mantep pisan ini, Mas. Eta, Meng, randa tong teang wae. Abang bener, eta mah urang mah teu bohong. Randa we randa sarwana. Mang. Amang lele anakan teu? Ngana kan lah. Henteu lah. Kan aya anak lele yo, aya anak emas, aya anak jair jeung aya anak komar geuning. Mang, mun jair nila mah anakan, mun lele mah henteu. Wah, endogan heula meureun nya. Sok tingali ku amang anak lele anu sagede-gede cinggir. Bener. Anak lele anu segede-gede cinggir mah oan. Salah. Manya anak lele kumisan sok model. Bener. Tapi salah sih pian teh teh. Masih. Sugan teh Mang Komeng di dieu. Sire ke mana atuh lompatan? Terus di warung. Sia ka warung teh mau naon atuh dahareun naon ieu kresek gitu mau kresek atuh ka dieu teu mau dahareun ge. Batur eueuh tukang warung ge mun di saya mah tuh ayeuna ge ngajingjing meureun pake kresek. Emang tukang warung hiji-hijina turun loba di lembur teh. Mang Komeng. Mang Komeng sih teh ka bapak urang. Wah, ya naon ka pasia? Urang mah sieun da Mang Komeng, serem bangetna. Mun keur ngambek ka mana? Heeh. Komo-komotin urang badag. Ih, sieun urang ge. Mang Komeng emang teh sieun ka bapak urang. Wah, nu pasia atuh. Asal ditempokeun ge ku aing sok ngahalupa eta mah kunaon ngaranna. Sieun ka aing mah, halukeun. Ya eta bapak sia keur teu ngambek beungeutna, serem teh sieun teh sia. Itu sieun nama bapak keur ngambek mah malah mah dibere duit. Mun keur teu ngambek mah. Oh. Kumaha Mang Komeng mau diajak lanjut ku bapak? Sieun teu? Wong sia mah kecil, aing boga mau bodas atuh. Beungeut teh ka Surawa, ate mah Barbie. Sama mah ledek pisan ngakol wani sia tuh ka kolot, ledek wae sama ocon jeung ocon we. Saha nu ngate Barbie? Geuning amang. Kemana mana pian? Ndek poin atuh mah untuk pegayaki pra ndek tandur. Ulin lain bantuan mah bapak mana ngakutan kenteng jenjen kenang domba. Tong nitah wae atuh mah perasaan teh hampir setiap hari nitahan wae apin, tapi enggak yang kulin tukang batur. Man, dia nekulin mah awas yang meminta jajan.
baturan ya. Tapi baturna yang nyawer mantan ya, aja ikungan soalnya ya di lembur tetangga. Aing asalnya baturnya ulah serangan teuing aing ngerakeun ah. Ah sugan di itu lo bawa baturan ya, kerarulin aing ngajakan. Aduh, Rame nangis beres ya. Wah, marobok dah. Ngeri nyantai naik nama. Sekarang guys, itu kan kalah ya mah, ya disiram mah. Kalau dok dia, Nah, kebetulan ya cek, emang bisa aja karena Ang, nyekel duit ya? itu akhirnya kalau duit tah, amun udud mah aing nyekal. Ya lain masalah nyekel duit, amang bukan duit ya. Ngomong atuh. Ngomong boga duit teh gitu ngomong nyekal terus nyaing tak keur nyekal udud. Ya duit mah aya aing. Naon rek naon? Bukan yuk, Buran kemana? ih kos kemari minggu kemari bukan? Bukan. Aing kamari ge saminggu di tonggongan wae ku si Marpuah. Amang bu, kue gondrong doang. Ate mah kos berbi wae. Botakan sekalian. Goblok teh sia. Assalamualaikum. Salam. mah, iya ya PR di sekolahan. Nonton tentang emak, kenal Indonesia kemana? Tek buru pian ge, ngomong enak ini pekerjaan rumah, kerjakan ya. Tuh, Ya bener, ceburu mana? rumahnya artinya PR teh. Nyaho, Nah, pekerjaan rumah, kerjaan rumah saha. ibu-ibu. Berarti mama ya kerjanya. Soalnya Tak budak. Siap, bawa mana? si Imah tinggali weh. Mari kemana tuh? Sore gitu. Kamana weh kepo.